si emang tukang coklat tapi di coklatnya ditampil karena senok si kaki. Liwat teh iya dari PT pun nanya senok-senok nah aing mah barudak. Barang dibuka teh alay, siami aya keneh nganu jualan coklat tina senok si kaki. Barang dibelawakeun teh alay, syara-syara teh misi permen si kaki bener-bener hasil-hasil kumaha. Atuh mah jewe kadang-kadang nu kieu mah keur barudak kelas SD. Kampung sate keneh si emang tukang cilung anu bener-bener legend tinggal si cilung teh digoreng si kaki barudak. Ya Allah mang mi asal alhamdulillah pisan tak karek ieu ngaranna cilung genya-genya si kaki. Ijik bali 50 juta kali barudak ya temanya ngono-ngono atuh. Wah, geus bener-bener teu kudu dijelaskeun ya pokona mah cilung nomor wahid tuh pernah kus kami kadaharan pokona mah ngeunah pisan. Ngorolong saeutik keneh si mang tukang balon ari peuting si mang teh lain jualan balon cenah ieu teh jualan aromanis nata. Ieu teh dicampurkeun si kaki hargana teh mung 5.000. Orang diberewekeun teh alay si aing mah aya